Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahi aliyil adzim. Langkung dipayun alhamdulillah muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ngersakeun urang sadaya kumpul ngariung dina wengi ayeuna dina raraga urang ruwatan tea meresihan atanapi urang susuci jasmani sareng rohani. Muga urang ku teras-terasan urang ngarawatanana, ngarawatan ieu jasmani salaku alat inventaris fasilitas anu dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya sing ngabentuk suatu kualitas anu kuat, mental anu kuat, jadi manusia anu beriman. Dina wengi ayeuna ieu ruwatan atanapi urang bebersih ku carana menekung ka Yang Maha Agung, ngarileksasikeun, nenangkeun pikiran jeung perasaan. Nu disebat tadi spiritual, kapungkur mah disebatna pertobatan, nya. Kapungkur mah disebat pertobatan. Tah ayeuna mah disebatna ruwatan. Naha sabab pan urang tos hijrah, urang tos eureun. Ku ayana urang tadi ngalapna pangartina kamanusaan sehingga urang paham naon rupa perkara nu ku urang dijalankeun, nu ku urang dipigawe, anu sagala diasupkeun kana ieu raga. Ayeuna urang geus sadar sehingga tinggal ngarawatanana, nya. Gitu. Ulah sampai ceuk paribasana anu ku urang geus diberesihan teh tanpa disadari kakebulan deui. Leuheung kebulna made kebul di luar, ieu kebul dina hate. Tah eta nu mangrupakeun jadi hijab ka urang. Jadi sagala rupi oge urang terus tekun, terus urang ngarawatan supaya ngajaga ngariksan. Hafidu binafsihi mayuhidu bimafhihi. Jaga riksa diri anjeun ku diri anjeun nyarira. Pan kitu dinu kateranganana nya. Jadi tugas urang teh pan tadi ngajaga ngariksa inventaris fasilitas ti Allah Subhanahu wa taala. Nyatana ieu raga. Sakitu pentingnya kartos teh. Mangga nu bade naroskeun kumaha? Mangga. Saha nu bade naroskeun? Nuhun. Spiritual dan ritual teh
Mohon. terutama dina ngasuh perilaku menuju perubahan anu nyata anu tujuanana kamaslahatan, ketenangan, keceriaan, kebahagiaan. Mohon. Itu pengen Pak Ustaz. Jelas. Margi jelas didinya aya dina ungening katerangan nu mana katerangan eta innallaha la yughayyiru ma biqaumin ma yughayyiru bi anfusihim. Allah muarek ngarobah katangtuanana nu geus ditetepkeun ka pribadina masing-masing. Lamun eta pribadina teu ngarobah ku pribadina sorangan. Ya. Berarti urang ngalaksanakeun ieu spiritual teh nu rupa cara intina supaya aya dina perubahan. Perubahan tekadna, perubahan ucapna, perubahan lakuna, jeung perubahan lampahna. Utamina ngarobah tina kabiasaan anu ku urang dilampahkeun. Anu ngajadikeun penderitaan, anu ngajadikeun kasusah, nu ngajadikeun kariweuh, nu ngajadikeun kapusing. Eta kebiasaan anu ku urang kudu dirobah. Moal bisa dirobah tanpa aya cara. Pan itunya. Sadayana ge kedah aya cara. Nu disebat tadi spiritual. Bade ku ngalangkungan salat, bade ku ngalangkungan puasa, bade ku ngalangkungan zakat, bade ku ngalangkungan munga haji, eta teh spiritual hungkul dinu syariat. Teras ayeuna dina tarekatna dilebetkeun panan nya. Salatna lain salat kaluar, puasana lain puasa kaluar, begitupun zakatna jeung munga hajina. Tah eta teh kedah nyandak perubahan da spiritual teh sanes permainan. Spiritual teh sanes ngan sakadar hiji kawajiban. Spiritual teh sanes ngan saukur raramean. Tapi cara anu dicontohkeun ti Rasulna, dicontohan ku para leluhurna, terutama nya budaya di urang. Tadi dia kedah paraham sadayana. Naha cenah akibat nyebat wae budayanya. Budaya di dieu teh sanes kesenian, da eta mah kabudayaan. Benten kabudayaan sareng budaya. Nya ari budaya mah tata cara anu bersangkutan jeung pangarti. Itu. Tah nu mawi didinya masing-masing aya cara dina spiritualna ieu. Anu mana intina kedah tia nyandak kana suatu perubahan. Supaya urang aya dina katenangan, supaya urang aya dina kamajuan. Da ari Allah mah tos maha welas, tos maha asih. Pan kitu. Sagala rupa nu aya di alam dunya katut ieu pangeusi nu aya di ieu jagat raya eta hak pikeun sakabeh makhluk anu aya di jagat raya. Empek dek kumaha urang cara narekahanana, rek kumaha urang cara ngolahna. Ditunjang pan tadi nu kudu dirobah teh manana teh nya pan kitu panginten. Tadi teh tina cara pikiranana. Sabab nu sok ngajadikeun nasibna nangtukeun kana nasib
adalah pikiran jeung perasaan urang sorangan. Urang loba cicing dinu kabiasaan, loba pikiran digunakeun kana mikiran kasusah, loba mikiran urang tadi kasieun, loba mikiran kariweuh, akhirna ieu perasaan bakal gede ka hariwangna. Pan gitu. Bakal loba kamelangna. Budak sieun teu kabiayaan, pangabutuh sieun teu katutupan, akhirna ieu hirup kagusur ku kahirupan. Mana nyatana kahirupan teh nu aya dina jasmanina ragana heula. Teu. Nya. Mana nyatana pikiran jeung perasaan. Eta pikiran jeung perasaan bakal ngabentuk kana naon? Kanu ego. Tatkala lamun urang geus kakungkum ku ego, tah didinya bahayana. Da urang mah geus rumaos, da urang mah kamampuhan dengan sakieu, rumaos abdi mah pangabisaan dengan sakieu, jiga tawado eta teh nya. Padahal tawadona di hadapan Allah mah eta teh beleh tawadona teh. Kan kitu. Dan namina karumasaan mah teu kedah diucapkeun. Khusus we antara diri sareng Gusti. Nya. Ulah ngarendahkeun diri urang kade. Sabab lamun ieu diri urang geus direndahkeun ku urang, itulah nu bakal bahaya. Muncullah sifat kaegoan. Taeta. Tah nu mawi ieu spiritual teh kedah nyandak kana hiji perubahan ngarobah kebiasaan-kebiasaan anu urang tadi mawa kariweuh, mawa kasusah, mawa katugenah, itulah nu kudu dirobah ku urang. Tanamkeun hiji kebaikan, dua kecerdasan. Kealusan bakal bisa nunjang karena suatu kecerdasan. Naon sababna? Pikiran anak dipakai berpikir secara positif, perasaan anak oge positif, nya teu goreng sangka urang ka Allah, teu nyalahkeun kana takdir jeung nasib, tapi urang berupaya berjuang pikeun ngarobah eta nasib, tapi hiji nu moal bisa dirobah takdir. Eta nu moal bisa dirobah. Kade. Sabab takdir mah geus ngajadikeun katangtuan kudrat ning hirup. Sanes ditakdirkeun ku Allah kade. Nya anjeun kudu kieu, anjeun kudu kieu. Sabab sadayana nyandak perwatak. Hiji dinu kalahiranana, dua dina poena, katilu dina rangkepan poena. Eta nyanak perwatak. Kartos teh. Jadi sanes ngandung harti diatur ku Allah, anjeun mah bakal jadi kieu, anjeun mah bakal jadi kitu sanes. Didinya tergantung urang dinu kalahiranana. Sabab didinya urang moal leupas di alam semesta. Kapangaruhan ku ayana peuting jeung kapangaruhan ku ayana beurang. Beurang jeung peuting didinya bakal jadi pangaruh. Nu kadua dina perwatekna hapoe. Ye ilmu leluhur urang ye kade. Nya mata kade leluhur urang mah tara nyalahkeun ka Allah. Tara aya bahasa ieu ujian ti Allah, ieu cobaan ti Allah. Pangerti Nusantara luar biasa. Estuning tumarima narimakeun kana kudat jeung irodat nu ngajadi. Sabab eta nu tos moal biasa ditawar ku urang sadayana. Nu ngawengkuna nu mana antara beurang jeung peuting, antara poe, katut jam didinya bakal aya pangaruh. Nya. Contoh, pasti teu salaladar upami kurang dipahami
urang teh masing-masing gaduh hoki. Aya bintangna, kan itu nya. Lahir poe anu bintangna naon, lahir poe Senin bintangna naon, lahir poe Salasa bintangna naon. Tuh, dugikeun ka ilmu alamna leluhur itu urang itu luar biasa. Hirup geus aya katangtuan, itulah nu disebut takdir. Ngan urang teu sadar kabaud kabetot ku kahirupan. Ta eta. Tah nu mawi kade kahidep sadayana. Di dieu urang kudu memahami, kudu mengerti supaya urang tadi ulah tepikeun ka suudon atanapi goreng sangka ka Allah Subhanahu wa taala. Sadaya nu terjadi ka urang, nu tumiba ka urang adalah hasil amal perbuatan urang keneh nyarira. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha mangkasabat alaiha makasabat. Allah teu ngabeungbeuratan ka makhluk-makhluk. Illa wus'aha kajaba ku pribadina sorangan. Mana pribadina sorangan teh nu nyangkaruk dina pikiran anu negatif, perasaan anu negatif. Akhirna diwujudkeun ku laku jeung lampahna. Gartos. Tah janten spiritual teh kedah nyana kana perubahan memang eta rares. Nya. Dina tayangan anu kapengker aki geus ngabahas percuma urang getol salat, percuma urang tadi hantem salat tapi teu mawa kana perubahan. Kade sanes salatna anu salah, nya, tapi urangna anu kurang tepat. Sabab salatna kawengku kawajiban wungkul. Ku kasieun jeung kahayang. Sieun urang menang siksaan, hayang urang menang ganjaran. Tapi teu mawa kana perubahan tina sifat watek kajelmaan jadi sifat watek kamanusaan. Tapi lamun urang geus sadar dina salatna suatu kebutuhan, itulah nu bakal mawa kana perubahan. Tina asal urang sifat watak jelema bakal ngawujud kana sifat watak kamanusaan. Paneta. Rasa cinta kasih ka diri sendiri heula. Ka diri urang heula. Sabab urang moal bisa menanamkeun rasa cinta kasih urang kasaluareun diri urang, lamun urang can bisa nerapkeun cinta kasih ka diri urang sorangan. Tatkala urang geus ngawujud cinta kasih ka diri urang sorangan, pasti bakal ngabogaan sifat jeung watak cinta kasih ka papada hirup jeung ka batur hirup. Mana papada hirup nyatana nya eta papada manu. Mana batur hirup nyatana hirup cicing jeung hirup nyaring. Hirup cicing nyatana sakabeh anu nancep dina bumi. Hirup nyaring sato gede sato leutik eta sadayana nyaring. Urang bakal nanamkeun rasa cinta kasih. Kartos. Tah kitu pangintennya. Dina urang spiritual membawa suatu perubahan. Teh urang sambungkeun deui nya sakitu heula.